Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap oge shalawat sarta salam urang curahkeun ka baginda nu mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha hidayahna urang masih dipaparin nikmat sehat jeung nikmat iman. Alhamdulillah urang sadaya tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat. Abdi para Nindya Azhar tangtung di dieu pikeun ngahaturkeun biantara nu judulna ngajaga kabersihan sakola pikeun kanyamanan diajar. Urang kedah terang yen tempat di mana makhluk hirup ngungsi nyaeta lingkungan. Kabersihan lingkungan mangaruhan pisan kana kanyamanan para pangeusina. Kusabab kitu, urang kedah tetep ngajaga kabersihan lingkungan supaya urang tiasa hirup sehat jeung merenah. Manfaat urang sadaya ngajaga kabersihan sakola nyaeta pikeun kanyamanan diajar. Sok ayeuna bayangkeun, lamun urang diajar di tempat nu kotor, pasti urang teu betah kan? Guru-guru oge sami, lamun kelas urang sadaya kotor, pasti teu betah ngajar. Manfaat nu kadua nyaeta urang sadaya teu bakal kakenaan penyakit saperti malaria, DBD, jeung sajabana. Sabab panyakit asalna tina runtah jeung tempat-tempat nu kotor. Pikeun ngajaga kabersihan sakola, dina hate urang kudu diterapkeun sikap jeung inisiatif pikeun ngajaga kabersihan. Sakola kuduna ngayakeun kagiatan bebersih sacara barengan, seperti jumsih atawa Jumat bersih. Urang salaku wargi sakola kudu aktif dina ngajaga kaendahan jeung kabersihan lingkungan sakola. Kasimpulanana, urang sadaya kudu sami-sami ngajaga kabersihan lingkungan sakola pikeun kanyamanan diajar jeung nu ngajar supaya nyaman di sakola. Sakitu wae biantara nu tiasa kusim kuring haturkeun. Mugi-mugi aya manfaatna kanggo urang sadaya. Hapunten bilih aya kalepatan jeung hatur nuhun tina sagala perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.